Nyai Pramanik harita ngabangun pasangan. Maneh teu maka ngarasa geus menang angin nang bule. Dalung anu lumangsung tacan anggeus, aing masih kena mampu jeung sanggup pikeun neruskeun ieu tarung. Sanajan aing geus teu ngagunakeun senjata, tapi sapasang leungeun aing masih kena bisa digunakeun pikeun ngabinasakeun nuju lawan. Cek aing ge maneh mah jawara wanita anu otakna dina bujur anjir. Pikir atuh pikir, kumaneh siap Pramanik? Tadi maneh taruh ngagunakeun senjata keris jeung gobang. Geus teu mampu ngarubuhkeun aing. Ayeuna dina kaayaan teu ngagunakeun senjata, gablek pamikiran bakal mampu ngabinasakeun lawan. Mikir atuh mikir. Nya capekna kudu jeung jojodog maneh mah. Dasar jawara wanita goblok maneh mah sia Pramanik. Maneh sanggup nang tangka aing senang bule? Nah, maka jeung teu sanggup. Aing masih kena boga kakuatan ilmu nu sajena. Omdo omong doang. Mangsa aing ngagunakeun eta kakuatan ilmu, bisa dipastikan maneh bakal kalabakan nang bule moal mampu nimbanganana. Asok rek ngagunakeun deui kakuatan ilmuna naon maneh teh anjir Pramanik. Cek aing oge rek ilmu naon we di ladangan ku aing mah anjir. Kakuatan ilmu nu bakal digunakeun ku maneh teh bisa dipake modalan aing moal. Ulah ngasaukeun nya capek wungkul. Darek bisa kumaha maneh nyokot mustika ti aing, ari aingna masih keneh buncelik mah sia Pramanik. Nyai Pramanik geus teu nyarita. Harita ngangkat leungeun katuhuna ka luhur. Leungeun anu kenca masekon di hareupeun dadana. Nang bule musirkeun perhatianana kana kaayaan anu jai lawan. Kajadian saterusna nang bule rada kageteun oge waktu ningali leungeun katuhu Nyai Pramanik anu diangkat diacungkeun ka luhur teh jadi burahay beureum semu anu hurung. Teu beda ti beusi anu geus dibeuleum di tempat panai nyieun pakarang tina beusi. Leungeun katuhu Nyai Pramanik nu diacungkeun ka luhur geus burahay beureum semu anu hurung. Sedengkeun leungeun anu kenca nu masekon hareupeun dada jadi dilapis ku cahaya bodas. Jorelat cung Nyai Pramanik anu majuna rajang. Leungeun katuhu anu ngandung kakuatan panas jeung leungeun kenca anu ngandung kakuatan tiis bisa karasa kunang bule angin sameran panarajang lawan anu nebak kana badana pikeun ngimbangan panarajang nu dilawan. Nang bule ngagunakeun di ilmu pangenteng badana sanggeus nyingkahan panarajang lawan terus ngalakukeun panarajang balesan ka nu dilawan. Datang panarajang sapasang leungeun Nyai Pramanik anu ngarah kana anggota badan lawan. Jerat pos. Panarajang teu geuna kana sasaran. Sabab nang bule kaburu ngacuelat pina tempat. Nyai Pramanik panasaran harita maju deui narajang. Kacepetan gerakanana leuwih dironcatkeun.
karep hayang bisa ngimbangan kecepatan gerak nuju lawan sokyuk ukip jerat blos Panarajang Nyai Pramanik teu kena diwe kana sasaran sedengkeun nang boleh harita ngajoratna kagigireun badan lawan nang boleh ngalakukeun Panarajang balasan tapi Nyai Pramanik rekat ngagilekeun badana dengan katu anu ngandung kekuatan panas dipake narajang nuju lawan gancang nang boleh narik Panarajang na bari ngasupkeun tajongan suku katuhuna kana kekemplong Panarajang geus teu sempat disingkahan ku Nyai Pramanik kurang ajar sasetan Nyai Pramanik kagero kaget berinahan ka nyeri terus ngadaligdeug mundur ka tukang. Daligdeug raneg Nyai Pramanik ngeureunkeun sukuna anu ngadaligdeug ka tukang. Saterusna mancukeun tangtunganana. Nang boleh bari merhatikeun nuju lawan harita tos nyarita. nya cek aing oge neon anjir eta sapasang kokod maneh anu ngandung kekuatan panas jeung tiis teh eueuh gunana ari Panarajangna teu keuna kana anggota badan aing mah anjir mikir seke anu matak rek bisa tutung atawa gehen kumaha kan awak aing ari Panarajangan saukurkeun kan tempat kosong mah hanyelu deui wae sia anu matak montong waka agul peda gablek kekuatan anu kitu patut ya kumaha masih kena rek diteruskeun eta taruna Pramanik teu ngahulang sacekoplap aing moal rek ngeureunkeun tarung mun can neuleuh maneh ngababatang jadi bungang di tempat-tempatan nang bule hasok cek aing oge katrukeun pangabagug teh ulah ngasuk ngabacot wungkul kaingna oge anjir sudi aing mah lah kalah ka kumaha oge aing anu bakal unggul di tarung hasok eueuh ti dituna aing kudu eleh jajaten ku budak satapak kawas maneh bule bule doma bule sapi rek kumaha aing bisa ngababatang jadi bugang atuh woi ari teu kabeunangan ku Panarajang lawan mah Pramanik anu puguh mah maneh bakal kasal hate ujung amek ka diri sorangan sabab maneh teu mampu ngimbangan kecepatan gerakan aing montong loba bacot sanang bule rasakeun sia heya Jorelat Cilung Nyai Pramanik maju dina rajang ngagunakeun ilmu pangenteng badan anu sapenuhna karep hayang bisa ngimbangan kecepatan gerak nuju lawan sabab mun kecepatan gerak nang bule teu diimbangan sok sanajan sapasang leungeun ngandung kekuatan nu hebat moal aya hartina mun teu bisa keuna kana anggota badan lawan. Tapi ilmu pangenteng badan nang bule memang melih punjul. Ngajadikeun Panarajang sapasang leungeun Nyai Pramanik anu ngandung kekuatan panas jeung tiis teh teu bisa keuna kana anggota badan lawan. Syukyuk. Tuelat bros. Runtuyan Panarajang Nyai Pramanik. Sakur keuna kana tempat kosong sabab jirim nang bule. Jojo relatan pundah pindah tempat. Nang boleh mancukeun tangtunganana di tempat anu kosong. Sedengkeun Nyai Pramanik kabangun di pasangan pikeun neruskeun tarungna. Bari museurkeun paneteupna ka nuju lawan, Nyai Pramanik nyarita. Sangkur kitu. Kamampuan maneh den nang bule. Ngan sangkur ngandalkeun ilmu pangenteng badan hungkul teu wani ngabandung Panarajang aing hayang disebut incuna sirawing tapi talung kawas kitu patut sia mana jadi kesel jeung amaknya nutan aing eta babasan teh anjir
terus terus-terusan panajang tapi terkena karena sasaran, terkena karena anggota badan aing jelek kesannya. Kangaranan tarung mah ieu boga cara masing-masing pramanik. Jadi bebas aing rek ngagunakeun cara naon bae oge. Nu matok tong mikiran batur anjir pikiran mah sorangan seteh. Jadi maneh teh kudu ngamasalahkeun cara aing tarung. Anu kudu dipikirkeun ku maneh mah kumaha carana sangkan sapasang kokot maneh anu ngandung kakuatan panas jeung tiis teh bisa kena kana anggota badan nu lawan. Tah kadinya atuh mikirna jawara wanita belegug mentong anggap enteng terus ka aing malih terang boleh da urang mah ngomong teh bukti kalawan nyata sia ulang aja lesnya. Bener maneh bisa masukin panajang kalau dia lawan. Tapi tepikeun ka ayeuna aing tajan bisa dirubuhkeun ku maneh sanang boleh. Kabasan teh nutan aing. Anu matak ayeuna maneh bakal dirubuhkeun ku aing. Rasakeun sia kakuatan ilmu Jaladi Geni Bayo. Hayya! Jaladi Geni Bayo. Jorela Cilung Nyai Pramanik maju dina rajang. Dina ngalakukeun panarajangna Nyai Pramanik ngagunakeun kakuatan jeung kamampuan anu sapinuhna. Jirim Nyai Pramanik cocerelatan deui ngurelingan tangtungan badan lawan. Sedengkeun nang boleh mancuh dina tangtunganana teu ingkah di tempatna. Jerat-jerat Nyai Pramanik masih ngurelingan tangtungan badan lawan. Can waka nibankeun panarajangna. Nyatana nyangan heula kasempatan nu hade. Nang boleh ngeuremkeun heula panona. Saterusna museurekeun kaseuketan pangdengena. Sedengkeun Nyai Pramanik ningali kalah kacicing teu ngalakukeun gerakan. Jadi boga anggapan waktu nu pikeun nibankeun panarajang kanu jadi lawan. Kakuatan leungeun katuhu anu ngandung kakuatan panas jeung leungeun kenca anu ngandung kakuatan tiis. Harita ngarah kana dada lawan nang bule. Nang bule sanajadina kayan peureum tapi kaseugetan pangdengina bisa ngadengi angin sameran panarajang lawan. Nu nembarekeun hawa panas jeung tiis. Dina jarak sajengkal deui panarajang lawan kena kana sasaran, harita nang bule masih dina kayaan peureum. Harita cingkrak kagigir. Sokyuk cingkrak plos. Samemeh nu jai lawan nyusu tepus ku panarajang susulan. Harita dina kaayaan masih peureum, nang bule ngalakukeun panarajang balasan. Panarajang leungeun pereup katu nang bule rek kagedor badan lawan. Tapi rekat Nyai Pramanik kakirikeun badanna kagegir bari ngabendung panarajang lawan. Nang bule geus teu sempet nalik panarajangna. Leungeun katuhu Nyai Pramanik anu ngandung kakuatan panas bantrok jeung leungeun katu nang bule. Sawyuk giuk sakyuk gas. Meh bareng jeung dua leungeun anu bantrok. Harita leungeun kenca Nyai Pramanik anu ngandung kakuatan tiis ngahantem kana dada lawan. Sedengkeun leungeun kenca nang bole nyodok kana beuteung lawan. Ngajadikeun nang bole jeung Nyai Pramanik pada ngacadigdeug mundur ka tukang. Sokyuk jebrot gas. Panarajang Nyai Pramanik kahantem dada. Sakyuk gas. Sodokan nang bole kana beuteung lawan. Dadigdeug. Meh dina waktu anu bareng duanana pada marancuhkeun deui tangtunganana. Nang boleh bisa ngarasakeun leungeun katuhuna anu panas asa direrab ku seuneu. Mangsa bantrok jeung leungeun katuhu anu jilawan. Tapi nang boleh anu geus mindeng ngeueum badan di sumur Jalatunda anu cenah ngagolak. Ngajadikeun sakujur badanna tahan bisa nahan kakuatan panas.
Nang boleh gancang musirkeun kakuatan talaga lapisan kana dengan katuhuna pikeun ngungkulan pangaruh panas anu karasa dina dengan katuhuna. Sedengkeun dada nang boleh anu ngapendung ku panalajang dengan kenca Nyai Pramanik karasa jadi asa beku pangaruh kakuatan panalajang nu ngandung kakuatan tiis nembus kana dadana. Nang boleh musirkeun kakuatan talaga lapisan kana dadana anu karasa jadi beku. Sedengkeun Nyai Pramanik kageteun oge nalika aya nang boleh masih bisa mancuhkeun tangtunganana. Sabab ku ijiran maehna mah dengan katuh nang boleh anu bantrok jeung dengan katuh manehna anu ngandung kakuatan panas. Mangka dengan katuh nang boleh bakal tutung. Kitu dipangaruh kakuatan panalajang dengan kencan anu ngandung kakuatan tiis anu ngahandem kana dada lawan. Sakuduna mah nang boleh teh sakujur badana jadi beku. Nang boleh harita bentak bari merhatikeun kanu jilawan terus carita. Memang lumayan hebat oge kakuatan panajang maneh teh Pramanik. Dulurna prasejarah. Dengan katuh aing jadi asa direrab guseun euy. Tapi henteu nepikeun katutungnya. Heeh, deul aing cek-cek bocel anjir. Ieu deul. Nyamual tutung atuh da aing mah boga antina. Dada aing anu kebadangan ku panajang leungeun kenca maneh. Tadi asa beku deui, tapi ngan sakedeung karasa bekuna anjir. Bener Pramanik. Aing mah. Sabab aing memang boga antina. Jadi maneh tong boga anggapan aing bakal bisa dirubuhkeun ku kakuatan panajang sapasang leungeun maneh. Anu ceuk maneh ngandung kakuatan panas jeung tiis. Aing yang buleger keneh teh neon-neon anjir. Sia mah nang boleh putus sirawing dilawan atuh da maneh mah Pramanik. Mentong maka ngalas geus mampu ngimbangan kakuatan ilmu jadi geni banyu nu digunakeun ku aing sanang bule. Sok sanajan maneh boga kakuatan keur antina tetep malah bisa tahan sia moal bisa tahan nila dina ieu talung geus bisa dipastikeun aing anu bakal aya dina kaunggulan. Aing maneh ke era ku Baraya Cakra sia teh nya capek teh kawas heueuh we kitu jeung kitu we bakal mampu aing nepikeun ka ayeuna buleger keneh anjir. Maneh nya capek kawas kitu teh lantaran ngarasa percaya diri meureunna kitu nya bener nya hah atuh aing geus sarua Pramanik. Geus jadi kapastian dina ieu talung tetep aing anu bakal unggul. Ari aing hayang nyacape kawas maneh mah. Eueuh ti dituna aing make kudu eleh jajaten ku jawara malita anu belagu kawas maneh Pramanik. Nyai Pramanik jelmaan siluman bajul sarongsong saya gade diri pikeun neruskeun tarungna. Begitu mah panasaran sabab nam boleh mampu nahan pangaruh kakuatan ilmu jari geni banyu anu kedigunakeun ku manehna. Bari musirkeun panetepna kanu jilawan harita Nyai Pramanik terus nyarita. Bisa jadi maneh memang boga kakuatan anti panas jeung tiis salang bule. Mangsa kabenangan ku panajang sapasan dengan aing. Tapi maneh kudu ngarti nang bule. Kakuatan panalajang anu digunakeun ku aing acan sapinuhna. Sababun aing geus ngagunakeun kakuatan anu sapinuhna, maneh bakal ngarasakeun akibatna sia. Sok atuh pami kitu mah sia leres. Gunakeun kakuatan anu sapinuhna Pramanik. Aing ge penasaran hayang naon teh hayang ngarasaan naon teh sakujur awak aing tutung atawa sakujur awak jadi beku hayang ngarasaan aing terus terang. Bakal kitu beuneu nya akibatnya mun maneh ngagunakeun kakuatan sapinuhna mah beuneu nya
nu matak cek aing ge hasok gunakeun kakuatan nu dipigableg ku maneh teh pramanik lain ngeceblek wae teh. Nyai Pramanik ngahulang sakedeung. Da puguh tadi waktu ngelakukeun panalajang teh geus ngagunakeun kakuatan sapinuhna. Tapi kanyatanana daya tahan badan Nang Bule tetela teu bisa langsung ka pangaruhan ku kakuatan ilmu jarar di geni banyu. Lain kalaka ngahulang kitu atuh maneh teh prasejarah. Lain rek ngagunakeun kakuatan sapenuhna teh ya maneh teh kalaka hulang-hulang kitu naon jeung gagaro bujur teh. Asok gancang atuh gunakeun anjir aing geus capek ya aing teh loba di naon teh lampah ya teh. Aing geus sabar hayang geura tutung di awak teh atawa awak aing ngarasan beku. Sok rek dipaju deui moal tarungna lin hulang-hulang kitu bajeng gagaro bujur sia teh. Aing teh tadi nyarita moal rek ngeureunkeun ieu tarung. Mun can neuleuh maneh nyang kerek jadi bangke. Ngajolor koyor. Urang teruskeun sia tarungna. Maneh kudu modal ku leungeun aing. Rasakan sia. Hayya. Jorelat cilung curat. Nyai Pramanik maju dina rajang. Seperti tadi deui bae jirimna jojoretan hurilingan tangtungan badan lawan. Nang Bule ngarobah cara tarungna henteu cicing di tempat. Tapi anjeunna teh ngadaguan panarajang lawan. Tapi Nang Bule ge ngagunakeun ilmu pangenteng badan sapenuhna. Jirimna jeung jojoretan leuwih cepet tibatan nu lawan. Atuh harita Nyai Pramanik jadi kaget jeung bingungeun deui manehna. Teu nyangka mun Nang Bule bakal ngalakukeun tindakan seperti kitu. Kangarana Nang Bule ngagunakeun sapenuhna ilmu pangenteng badan puguh kasepetan gerakanana leuwih punjul. Ngajadikeun Nyai Pramanik rek kumaha bisa ngasupkeun panarajangna ka nu lawan. Dua cirim harita jaiting coelat beda ti dua kalangkang anu masing-masing pada nungguan balangahna nu lawan mangsa ngasupkeun panarajangna. Kiraga baya anu ngabandungan kana eta kajadian harita ngomong sorangan dina jero hatena. Diperhatikeun ku aing. Nyai Pramanik jelmaan siluman bajul sarongsong tacan katingali tanda-tanda bakal aya di pihak anu unggul. Si Nang Bule tepikeun ka ayeuna masih tetep bisa ngimbangan kakuatan nu lawan. Padahal si Pramanik geus ngagunakeun kakuatan ilmu jalar di geni banyu. Kakuatan ilmu ti alam gaib. Mun dina seunna pungkasan tarung si Nang Bule tetep unggul. Keur aing geus eueuh dipilihan kajabati kudu ngaku atau kudu masrahkeun sapinuhna ka Mbah Bala Ganjuran cek aing. Mangsa ngungkulan kakuatan jeung kamampuanna si Nang Bule. Dan mun kajadian tepikeun ka siluman baju sarongsong bisa diungkulan ku si Nang Bule teh. Aing jadi penasaran hayang nyaho kumaha pungkasana tarung anu lumangsung. Kiraga baya beuki musirkeun perhatian anak kana kajadian anu keur lumangsung ngarasa penasaran sigana mah hayang nyaho kana pungkasan eta tarung. Lantaran kecepatan gerakan Nang Bule anu leuwih punjul antukna Nyai Pramanik jadi teu bisa ngasupkeun panarajangna. Sabalikna Nang Bule jadi loba kasempetan pikeun ngasupkeun panarajangna ka nu lawan. Seperti waktu harita dina hiji kesempatan anu hade
nang boleh bisa ngasupkeun panarajangna. Nyai Pramanik geus teu sempet ngabenung jeung nyingkahan panajang lawan. Waktu sapasang leungeun nang bule pilih genti nibankeun panajangna kana anggota badan lawan. Jurat sok syuk jeblok setan kurang ajar. Nyai Pramanik ngagero kaget. Semua anu ngacerit nahan ka nyeri balik terus ngacengkang leab ka tukang. Malah geus teu bisa ngajaga di kaseimbangan badana. Cengkang koleab kesebut. Nyai Pramanik rubuh ngabebengkang maring lemah. Nang boleh mancu dina tangtunganana waktu merhatikeun kelebah lawan. Harita nang boleh jadi kagetan sabab ningali Nyai Pramanik kacuilat hudang terus cengkat tangtung dina kayaan anu teu sakara-kara. Taya tanda-tanda anu keur ngarasakeun kanyeri. Nyai Pramanik jelmaan siluman bajul sarongsong mancu dina tangtunganana. Musirkeun perhatian kanu je lawan betus nyarita di barunjeung seuri. Aing bisa dirubuhkeun ku maneh nang boleh. Tapi aing rubuh ukuran sakedeung. Anu saterusna bisa ngorejat di hudang. Dina kayaan teh sakala-kala. Panajang maneh anu kena kana anggota badan aing geus leungit teu kalasa nyeri nang boleh. Gunakeun kakuatan panajang anu leuwih hebat. Anu mampu ngarubuhkeun aing. Terus teu menyat deui nang boleh. Nang boleh dina kayaan bari ngemuka kaget harita terus carita. Hebat oge mun kitu mah maneh teh sia. Rancamanit. Jadi mun kitu mah aing kudu bisa ngarubuhkeun maneh teh sing ulah tepikeun ka bisa hudang deui kitu. Kitu meureunnan maksud caitan maneh teh Pramanik. Lain seuri teh. Nya bener kitu nang boleh. Anu jelas maneh kudu ngati nang boleh. 10 kali aing dirubuhkeun lawan. 10 kali aing ngorejat di hudang. Dina kayaan teh sakala-kala nang boleh. Tepikeun ka akhirna maneh bakal biakeun tanaga. Leles! Mun maneh geus biakeun tanaga, kali giliran aing anu bakal ngarubuhkeun lawan. Anu saterusna maneh bakal cengkel eueuh nyawaan dina kayaan. Modar. Eta kanyata nu bakal jadi kapastian sanang boleh. Aing jadi seuri euy, alah. Maneh mah geus kitu deui we. Nya ceblek teh. Aing cengker eueuh nyawaan. Aing bisa dipodaran. Ti tadi ge saukur bacot wungkul maneh mah sia Pramanik. Heuh geus ah. Pakuat we lah jeung aing mah anjing geus kitu lah aing mah lah. Aral ka aing oge anjing. Aing nu bakal biakeun tanaga atawa maneh anu bakal ripuh, hah? Moal bisa udang deui, Pramanik. Anu matak ayeuna giliran maneh anu maju narajang nang boleh. Gunakeun kakuatan panajang nu panghebatna. Sangkan aing rubuh teu hudang deui. Hasok maneh ayeuna anu maju narajang nang boleh. Oh, mangos aing nu maju narajang cai keukeuh wae mah syukur ajar. Jerat, jung. Nang boleh harita nu maju narajang. Nyai Pramanik nyobaan ngimbangan kacepetan gerakan nuju lawan. Karep hayang bisa ngabendung jeung nyingkahan panajang lawan, tapi da puguh kacepetan gerak nang bule memang leuwih punyul. Teu matak aneh mun panarajang nang bule anu kena deui kana anggota badan lawan. Jerat, sokyuk. Das, aing benang deui. Aing benang deui. Nyai Pramanik ngagero kaget bainahan ka nyeri,
balik terus ngacengkang oleab ka tukang cengkang koleab kedebut Nyai Pramanik rubuh maling lemah nang boleh mancu dina tangtunganana bari merhatikeun kayaan anu jelawan nang boleh kaget tadi wae ningali Nyai Pramanik anu ngacuelat deui dina kayaan anu henteu sakara-kara korejat cengkat nangtung Nyai Pramanik mancu dina tangtunganana musirkeun paneteupna kanu jelawan betos nyarita ka Bandungan kumaneh nang bule 2 kali aing dirubuhkeun 2 kali aing ngorejat di hudang terus mancu dina tangtungan ngandung harti kekuatan panajang maneh kurang hebat nang bule cek aing ge gunakeun kekuatan panajang anu paling hebat ngarah aing teu bisa hudang deui senang bule nang bule nenangkeun giteran hatena pangaruh tina kakagetna kitu nanti sabab dina mangsa nibankeun panerajangna nang boleh ngagunakeun 3 parapat bagian kakuatan tenaga lapisanana tapi nu jelawan sanggeusna dirubuhkeun masih kena bisa ngorejat hudang deui bisa nangtung deui dina kayaan anu teu sakara-kara nang boleh akhirna nangtukeun sikapna pikeun ngagunakeun kakuatan tenaga lapisan sapenuhna mangsa nibankeun panajangna kana jelawan ningali nang boleh geus kawangun pasangan saga diri pikeun majuna rajang Nyai Pramanik nyarita deui bareng jeung seuri hasok gunakeun kakuatan maneh sapinuhna nang bule sanu nyaho bisa dipake ngarubuhkeun aing pikeun salilana buktikeun mun heueuh maneh mampu mun maneh ngagablegan ilmu anu ceuk batur maneh teh puturna silawing maneh kudu mampu ngukuran lawan mun bener-bener mah incuna silawing asok maju deui maneh nang bule aing bakal maju deui anjir ngacar rek wae sia ngacar rasakeun sia Pramanik maneh bakal rubuh geus moal bisa udang deui rasakeun hayya Jorela cilung nang boleh majuna raja ngagunakeun kekuatan tenaga lapisan sapinuhna seperti tadi wae Nyai Pramanik masih nyobaan ngimbangan kecepatan gerak lawan karep hayang bisa ngasupkeun panarajang sapasang leungeunna tapi tetep teu bisa kejadian saterusna harita runtuyan panarajang nang bule geus teu bisa dibendung jeung disingkahan ku anu jelawan sapasang suku jeung leungeun boleh pilih genting hantam kana anggota badan lawan tumerapna ka Nyai Pramanik cukup nyeri oge nu dibandingkeun ku kakuatan anu rosa jelat sabuk hiuk jelat aing benang deui kurang ajar Nyai Pramanik kageros semua nu ngacerit ngajengkang ka tukang terus rebuh ngabebengkang maring lemah cengkang kedebut meh bareng jeung rubuhna nu jai lawan harita nang bule geus macuh di dina tangtunganana nang bule musirkeun perhatianana ka nu jai lawan Nyai Pramanik kacan ngorejat hudang kawas tadi harita nang bule anu nyarita bari yang seurikeun paminta maneh ku aing geus dicumponan sia
Arca manik. Ayeuna maneh geus teu bisa ngorejat di hudang. Atuh da gagabah maneh masyah ranca manik. Make jeung hayang ditarajang ku aing sagarupa. Ngagunakeun kekuatan anu paling hebat. Pramanik. Anu matak ayeuna kakaraku non teh karasa ku maneh tah akibatna nya. Karaos panginten amis saseumna nya. Geus moal bisa hudang deui ayeuna mas ya. Pramanik kakarak ge nang bule balem bibirna. Eureun nyaritana katingali harita nya Pramanik koneal hudang deui saterusna cengkat nangtung. Tapi katingalina ayeuna mah Nyai Pramanik bangun anu sumengir ngarasakeun kanyeri. Barang ningali kana eta kajadian harita Kiragabaya ngomong di sorangan dina jero hatena. Aduh, si Pramanik. Jelmaan siluman bajul sarongsong geus ngagunakeun di kakuatan ti alam gaibna. Ngajadikeun Sinang Bule ngarasa aneh jeung kageteun pasina oge. Sabab geus 3 kali ngarubuhkeun nu lawan, tapi si Pramanik masih tetap bisa ngorejat di hudang. Ningali kana kanyataan seperti kieu masih gana Sinang Bule bakal taakeun. Malah mun masih kene panasaran, narajang deui, laila masih Sinang Bule bakal biakeun tanaga. Alah, si Pramanik bener. Bisa-bisa bener ngabinasakeun Sinang Bule. Sabab mun tepikeun kagagal kapaksa bari jeung jauh-jauh ge kudu ngadatangkeun nu jeung lanceuk ieu. Tapi Sinang Bule sigana mah bakal putus asa ningali kanyataan seperti kieu mah ieu. Jadi penasaran hayang nyaho kumaha pungkasan ieu tarung ieu. Kiragabaya jadi boga anggapan Nang Bule nu terus-terusan katibanan panarajangna ku anu dilawan. Dina akhirna mah bakal kakuras tanagana. Nyai Pramanik anu geus mancu dina tangtunganana harita nyarita di barunjeung seuri bangun anu keur suka hatena. Nyalitaan aing teu nyalahan Nang Bule. Rek sabaraha puluh kali aing dirubuhkeun tetep bakal bisa hudang deui. Ngan tadi mah memang lumayan hebat kekuatan panajang maneh. Aing jadi rada lila oge ngagoler bari nyandangan kanyari. Tapi ayeuna kaayaan cewek geus teu sakala-kala, kumaha masih kene ontopan pikeun maju dina rajang meh Nang Bule. Iya mah aing ge sarua sia moal rek ngeureunkeun tarung. Mun acan leuleum maneh rubuh teu bisa hudang deui mah sia Pramanik. Nu matak soksnya tadung di jeung aing teh ngajelog heula sabar ya dengekeun aing. Nu matak pakuat jeung aing mah anjir nya pakuat lah aing atawa maneh anu bakal biakeun tanaga. Hayang nyaho we aing mah tepikeun ka mana kakuatan maneh Pramanik jawara walita anu otak lainna bujur. Sok maju dina rajang meh Nang Bule. Gunakeun kakuatan panarajang leuwih hebat tibatan tadi. Rubuhkeun deui aing sing tepikeun ka teu bisa menyat deui. Oke? Naon ku aing dinyakeun sia? Aing maju dina rajang Pramanik. Jorelat cudung. Nang Bule maju dina rajang ngagunakeun kakuatan tanda lapisan sapinuhna. Nyai Pramanik seperti tadi diwe nyobaan ngimbangan kecepatan gerak panarajang nu lawan. Bari upaya hayang bisa ngasupkeun panarajang sapasang leungeunna kana anggota badan lawan. Tapi kecepatan Nang Bule memang leuwih punjul harita waktu senase. Pracakra. Halah, oke deh Pracakra.
urang cekapeun heula mun ka dieu pidangan dongeng Sunda Dora-Dori insyaallah dinten enjing urang teraskeun deui. Hatur nuhun tina sagala rupi perhatosanana. Nedasya punten anu kasuhun tina kakirangan sareng kalapatanana. Atuh aya nama urang reuseuh lah, urang istirahat heula. Engke saring sina istirahat urang lajengkeun hiburan Sang Dora-Dori dina pidangan Hareuding Dangding bagian katilu. Sim kuring mangkar heula dan juga terima kasih banyak bagi barcakla yang sudah menaksikan langsung ngalangkungan Facebook, ngalangkungan YouTube. Hatur nuhun pisan geber. Bray.